Menerang mangika nyerita dipakai dekat jauh kalaya akang nabadengin bebenah Balarus kasadaya nu aya di RRI Bandung oke kasih jaman kapan turun di anak jangan menerang panggikan nyeri hiru pulang diri dong jangan Maulid komo jeung hayang kapuji hayang kapuji oke urang sing ageng tumampi sate bebenah Gusti urang sing ageng tumampi sate bebenah Gusti Pak Guru Lewat makanya Pak Guru Lukman. yang kalau yang Kalau nggak tanya, wah ngalametkeun sadayana. Bangina pagi sidik, tetep dina tahan nona. Mohon salah silih Haji Agus Sidoban. mohon susah silih tolongan Kumaha Kang Dadang Bajal. susah silih tolongan oh wow Mulatri Maledo ka itu. ay maledo ku jambuan teh Jauh teuing maledo teh. ay maledo teh tepi Maledo ka ditu. Dah mau nyerahkeun si lain eta masih ieu we. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teh daek teh. Beda kitab kitabnya. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh Hilang bara dihargakeun. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka pan biasana ila radio ke RRI memayar ini mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari silasi sorangan Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah Ketua Pepadi Jawa Barat Pacacak suaranya. Pacacak suara pikir ku sileing can para pendukung sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh teu damang ngeureuyeuh can pada dak nesir Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul
tiba heula kene dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah aya ngeunah sorangan aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan apa di kolingan teh tukang guru anang teh di depan teh sidik di dieu teh padadang Nasir tuh calon bupati Bandung jadi dukung lurah can Padeni Rukada Deni Rukada Padeni oh padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui situ Cianjur Pamardiano aya keur mah 2008 teh rocet deui areng inggu dedengnya rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadang disaksian ku buaya ai bogo olohok buaya we olohok nempo ai rodok keur rabeul lo kalah aja kadang-kadang ngangge jaipongan oh aku kitu teh mah can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener hah tapi da leutik keneh bencana alam leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak walah bencana iman naon piubareunana sok kemana obat disari nagara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleng hirupna lamun ari iman kacida teuing tamakan barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur paboya jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieunnan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesan kaituna bener saya teh ngomong teh ka mana karep poka teuing untung hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Nah, eta ibu barengan jeung sidawala teh. Aing sieun kabawakeun. para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Nya teh ulah vokal teuing boleh vokal mah. Asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan diburuhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tama? aya Nya. Palsu tama pek dek vokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. eta anu ngajalur Lain ngeuneup-ngeueup pager nepi ka hancur, ulah ngaruksak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Di Rasul ongkoh yen Allah tersepun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. itu geuning Euy, eta lamun gitu mah. sedang baca lampak beledug kana naon teh Ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana?
reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akak ka ayeuna di tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade gitu ulah dirorocen sama amal nu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tinggali sapu lamun papisahan ada mau bisa dipakai beberes gitu ieu mah karah ngararaceng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan naon maksudna sih teh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake nah sia teh tina politik kana yaga apan sagala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ning ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi balalager deui ngadak-ngadak berehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh tapi ka dibudayakeun kitu teh naon montong eta cing sia lalawora cing sia ngomong teh antara lalawora nu lalawora mah kalong hesna gantung benar hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si lain oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh hese ngomong jeung sia mah mung kalehnya ulah sumuhun dawuh hirup mah bener teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh dipayun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh ada kesalahan mere robah iya jeuna sunah salawat no kowek teh bangkok bancet kowek teh ning disadak kowek atawa berwek ada ya juga bancet teh akak aduh ampun aing peureum sing sauyunan gerasa sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris bisa da innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain eta mah polisi ngaliwat kontrol apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik ini Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku Mama Siti Canggurileung dah naon cecep deudeuh
daun hiris eta teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuning aya datang ka urang teh euy teroris di mana? Turis sama jauh-jauh atuh di pikiran teh. Turis mah andok diselapkeun dina tonggong keris. Abang turunan beuki jauh. Kamana karep we? Keris mah Beuki jauh. Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris sama. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh. Biasa beuki jauh. Heuh nya jauh nya euy. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna. Deui eta mah. Tereureuk-reureuk carekeun teh. Bau teh. Alah. Ampun.